Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Wa malusah soeni sareng ari hartana dua jalma al kholitoeni anu cacampuran dua nana. Aisyarikaeni tegesna anu cacampuran dua nana bisuyui kalawan sumarambah awil mujawiroeni atawa anu nyandingan dua mujawarotama lil wahidi kalawan sapertikeun nyandinganana harta jalma anu sahiji awil ashosi atawa hartana pirang-pirang jalma al khulatoi pirang-pirang anu cacampuran itu ashos eta kamalisahsin tetep sapertikeun hartana hiji jalma almun paridi anu nyorangan itu sahos bin nisobi dina nisobna wal mukhroji sareng dina anu dikaluarkeunana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yujma sareng teu meunang dikumpulkeun naon baena mutafarriqin antara anu narima pisah wala yuparraqo sareng teu meunang dipisahkeun naon baena mujtamiin antara anu narima kumpul khosyatas sodaqoti karna sieun ngaluarkeunana ai khosyata qillatiha tegesna karna sieun saeutikna itu sodaqoh wa kasrotiha sareng karna sieun lobana itu sodaqoh ida kamulat di mana-mana sampurna naon surutul khiltotin pirang-pirang syaratna cacampuran bianit tahada ku secara sahiji naon mirohun kanangna wa misrohun sareng tempat kumpulna wa mar'a sareng wa masrohun sareng tempat kumpulna wa mar'a sareng tempat ngangonna wa fahlun sareng jaluna wa masyrobun sareng tempat minumna wa halibun sareng jalma anu meresna wa modi'u halbin sareng tempat meresna wa bi'an kana sarengku secara kabuktosan saha asah soni dua jalma eta min ahli zakati tetep ti ahli zakat wa bi'an madoku secara geus kaliwat naon al haulu tepung taun min wakti kholtihima tina waktu cacampuranana itu sah soni ida kana di mana-mana kabuktosan naon almalu hartana eta haulian bangsa tepung tahun wabi angkana sarengku secara kabuktosan naon alma siatani ingon-ingon dua eta nisoban nisob kamilan anu sampurna au akola atawa leuwih saeutik min nisobin tina nisob wali ahadihima sareng eta tetepikeun salah sahijina itu masiatani nisobun ari nisob wahada sareng ari ieu kawal ida kana almalu haulian eta fil mawasi tetep dina ingon-ingon wa amma fil muasyaroti sareng anapon ari jakatna dina jajadian dina pirang-pirang jajadian payustarotu mangka eta disyaratkeun naon allayata mayyaza kudu misahkeun saha anaturu natur wal akaru sareng akar naon natur akar teh wahwa sareng ari itu kulun tina itu natur sareng akar eta al falahu tukang tani wal alap wal amalu sareng tukang digawena wal milkuhu sareng tukang ngawinkeunana wal luqatu sareng tukang mupuna wan nahru sareng walunganana wal jarinu sareng tempat moena wal bidru sareng tempat binihna
Wa amma finakdi sareng anapun ari zakatna dina emas perak wa urudit tijaroti sareng pirang-pirang banda harta dagangan payustarotu mangka eta disyaratkeun naon alla yatamayajah henteu narima pisah naon adzukanu warungna wal harisu sareng tukang jagana wal mizanu sareng timbanganana wal wizanu sareng titimbanganana wan naqodu sareng emas perakna wal munada sareng anu ngagerona wal hamalu sareng tukang mawakna. Faida kana mangka di mana-mana kabuktosan likulin eta tetep pikeun saban-saban sahiji minhuma tina itu syarikaen naon kaesun kantong fihi eta tetep dina itu kaes nukudun ari emas perak fisundukin dina peti wahidin anu sahiji itu sunduk au kana atawa kabuktosan likulin eta tetep pikeun saban-saban sahiji min humati itu syarikaen naon amati atuti jarotin banda dagangan fi mahzanin dina gudang wahidin anu sahiji itu mahzan walam yatamayad sareng teu narima pisah naon ahaduhuma salah sahijina itu syarikaen anil akhori tina anu sejen bisaein ku perkara mimma tina perkara sabako anu geus ti heula itu ma sabatat anu tetep bihi kalawan itu ma naon al khilatotu cacampuran. Wa zakatul fitri sareng ari zakat fitrah fitru syahri Ramadana tegesna zakat fitrah dina bulan Ramadan eta tajibu wajib itu zakat fitrah ijma'an kalawan ijma' wala tibaro sareng henteu aya pangreken eta maujud biman kajalma sada anu nyulayaan ieu man fidalika dina itu zakat wa wujubuha sareng ari wajibna itu zakat eta bi idroki juz'in kusabab manggihan hiji juz min Ramadana tina bulan Ramadan wa juz'in sareng manggihan kana hiji juz min sawalin tina bulan Sawal wahina idin sareng dina nalika idroki juz'in min Ramadana payukhriju mangka ngaluarkeun ieu jalma aman gaganti na jalma mata anu maot ieu man ba'dal gurubi dina sabadana surup panon poe wa kana sareng kabuktosan indahu eta tetep dina nalika itu ba'dal gurub fihi di ieu man hayatun naon hayatun hirup mustaqarratun anu tetep itu hayat kama sapertikeun perkara nabaha ngelingan alaihi kana itu ma saha al adroi Imam Adroi dunaman bari teu wajib ngaluarkeun ka jalma ulida anu dilahirkeun ieu man ba'dahu dina sabadana itu guru apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu Islam alaihi tegesna ka itu muslim ay an nafsi kulli muslimin tegesna tina dirina saban-saban jalma nu Islam wa alaman sareng madarat ka jalma ay an ashosin tegesna gaganti na pirang-pirang jalma wajabat anu wajib alaihi madarat ka itu kuli muslim ae ala muslimin tegesna ka jalma nu Islam naon napakotuhum nganapa kahanana itu man wujuba ainin kalawan wajib ain bijau ziyatin kalawan sifat pamajikan au milkin atawa ngamilik au korobatin atawa karabat pakauluhu mangka ari dauhan musonib ala kulli muslimin lapad ala kulli muslimin
eta muta'alikun anu cumantel bikaolihi kana dauhan musonib tajibu lapad tajibu. Wal murodu sareng ari anu dimaksud bikuli muslimin kulapad bikuli muslim eta al mahrujuna jalma anu ngaluarkeun kabeh kana zakat. Wa qauluhu sareng ari dauhan musonib alaihi lapad alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum eta bayanun ngajelaskeun lil mukhriji pikeun jalma anu ngaluarkeun kana zakat anhu gaganti itu man fa'alal awali mangka netepan anu kahiji wasani sareng netepan anu kadua bimaknaan kalawan make maknaan ida kanu di mana-mana kabuktosan ieu man man tegesna jalma wajabat anu wajib alaihi kaitu kulli muslim naon nafaqatuhum nganapakahanana itu man muslimina hal nanu Islam kabeh bihilapil qoribi kalawan perbeda karabat al kafiri anu kufur itu qorib aladi jalma tajibu wajib naon nafaqatuhu nganapakahanana itu ladi wal abdi sareng abid al kafiri anu kufur itu abid wal amati sareng amat al kafiroti anu kufur ieu amat wa zauzati sareng pamajikan al kafiroti anu kufur ieu zauzah tajibu wajib naon nafaqatuhum nganapakahanana itu nu kabeh duna fitrotihim bari teu wajib ngajakatan fitrahanana itu nu kabeh ala kulli wahidin bari eta tetep kasaban-saban sahiji soun ari saso ae muayirun tegesna pirang-pirang takran bisoi kalawan saso aladi anu kana kabuktosan itu ladi eta yukhroju dikaluarkeun naon bihi itu ladi di zamani Rasulillahi dina zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman mangka ari sahabae jalma eta lam yajid samang-samangsan teu manggihan ieu manhu kana itu so wajaba mangka wajib alaihi ka ieu man naon ayu khrija ngaluarkeun ieu man qodron kana ukuran yatayakonu anu ngayakinkeun ieu man anahu kana sanyana itu qodron eta layan kusu henteu kurang itu qodron anhu tina itu saso waqala sareng ngadauh saha jamaatun golongan minal ulama'i anu tetep ti pirang-pirang ulama annahu sanyana itu eta qodru arba'i jabnatin ukuran opat pirang-pirang kedukan bikapai rojulin ku dampal panangan dua nalalaki mu'tadilil kafaini anu mejehna dampal panangan dua na apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha al husni Imam al husni wayakunu sareng kabuktosan naon aso saso eta min ghalibi kutil baladi tetep tina kabiasaan kadaharan anu sok dialap kakuatan di eta nagara ae baladil mukhriji tegesna nagara na jalma anu ngaluarkeun kana zakat anapsihi tina dirina itu mukhrij wa aman sareng gaganti ti jalma talzamu anu wajib hukaitu mukhrij naon mu'natuhu ngabiayaanana itu man ida kana di mana-mana kabuktosan ieu man eta hadiron anu hadir anu aya wa ila sareng lamun henteu ida kana hadiron pal ibrotu mangka ari anu jadi pangreken eta biquwatil muadzi kalawan kakuatanana jalma anu dibayar naon anhu itu al sumaya tahammalu tuluy nanggung jawab hakana itu zakat anhu ti itu muadzi anhu saha al muadzi jalma anu ngaluarkeun kana zakat
tahammula hiwalatin saperti kenanggung jawabna dina ligeran la dimanin lain dina tatanggungan. Wal muradu biquwatil baladi, wal muradu sareng ari anu dimaksud biquwatil baladi kulapad biquwatil baladi eta jami usanati sakabeh satahun la waktu lujubi lain dina waktu wajibna pakot ngan sakikituna afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli wa lam wallahu a'lam bissawab.